Abah, Nah, tos nguseup, nya meuni tereh teuing atuh. aya nu ngecrik euy. Anu ngecik, Karek we trom nguseup bisa nu ngecrik. ngakeun we atuh, emana kunaon nu ngecikna? Damal bener atuh ari nguseup aya nu ngecrik mah. Agak mahan, Heeh, gamah gitu. ulah ka nguseup, calik di dieu. Apal kitu jelema mana? Ah, di teangan ku abi, nya ke lah nya bah, pokona mah kieu abah ulah ka nguseup, calik di dieu. Ku abi diamankeun. Oh, itu nu ngecik teh. Oh ente nu ngecik teh? Nya, Cik atuh euy ngecik teh ulah harapan beungeut pisan. kunaon? Tadi pun bapak nguseup cenah aya nu ngecrik. Da si bapak nu tadi mah teu nanaon. Rope balik we tadi teh. Nya, da bener teu ngeunaheun ngageunggeurkeunna. Kene masuk we ngecrik tapi ulah harapan beungeut pisan nu nguseup. Nya tuh, berarti abi nu salah hampuranya. Nya, hampura oke geunggeurkeun. Nya tuh, Terus aya mah nya ulah ka ngecrik. nya moal ka ngecrik ayeuna mah karunya. Sip, atuh Nya, nya. ek heula tuh abinya. Turun. Sok. Ayeuna mah kan aman. Oh, nu ngecrik. Oh, nu nguseup, aman aya mah nyetrum ge. Jongjon ayeuna mah nu ngecrik eueuh, nu nguseup eueuh.